daun puspa. Ada daun ini pada suka pada daunan lagu kan. Daun puspa. Daun puspa. Daun puspa ada bang. Ayah di dunia tak. Daun puspa ya. Ya. Daun puspa biasanya suka ada setelahnya. Daun. Baran ararateun. Alat. Biasanya kan baru dak lamun ulin ka kebon geuning kan cenah aya daun puspa di alat teh. Nah ieu mah nu bade dilakukan ku abah umumna lagu daun puspa. Daun puspa. Ya. Pastinya ke bawah. Ya. Dulu jeung Blacksen di lagu daun puspa. Ayah tuh daun beda tembang ngawi. Beda atuh tebang mah panjang. Iya mah tembang. Panjang kan mau panjang. Kata sama atuh. Kan si abang nyanyinya. Betul sarua hayang nyanyi. Sok atuh. Sok sadajan goreng surana ge. Pada mah nyanyi we. Iya. Bagian mang baduan sebenarnya ada cuma yang dialokan. Sok, ayo. Nah, lamun cenah kieu nya kasenian cek nu badut teh kudu dijawab. Kaseunean. Lain kas. Kasenian. Itu di sering mah ada tuh jeung badut. Kesenian. Lain kasaningan lain. Kalau kesaningan dengan ieu mah rumah.
Kasenian Kasenian Sunda asli. Sunda asli. Asli, asli. Laki asli atunya. Sunda asli. Sunda asli. Nah, warisan Tini Aki. Warisan Tini Aki. Ya siap. Siap. Dalam kete aja tuh dari eta hayu urang Eta hayu urang babarengan. babarengan. Siap. Urang dicek namanya urang dikawitan laguna. Kasenian Sunda asli. Sunda asli. Warisan Tini Aki. Pusaka urang Kaseni Tiluan. Ini kasenian Sunda asli. Sunda asli. Warisan Tini Aki. Pusaka urang wisata Sunda. Ulah kaset di luar negeri. Eta hayu urang Eta hayu urang babarengan. babarengan. Seni Sunda. Sunda, Kaseret ulah kaceku Pulau Negara. luar negara. Tapi benar nyebut luar negara mah salah banget. Nah itu iso kan aja jelas nyanyi. Ulah dipikir kaki kan madu geuning angklung itu orang ke Jawa Barat di Indonesia. Aduh. Geus maka geus nepi ka malas jadi aku kan. Iya, ya. Tuh sih apa tinggali kalau katanya nih, akhirnya makan Mang Badu. Sok. Cek geus tadi, Mang Badu bisa kan nyanyi. Itu lah ini. Bisa naon atuh? Bisa tarucing. 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 Oh, tarucing kan sok sada. Nah, tarucing. Kebetulan Ya, kan. Keong segala. Ari jalankeun bisa, ari ngajawab bisa. Cing sok kumaha tarucing eta cing sok. Tuh aya Mang Iwan, aya Mang Anang, aya Mang Apus, Kalau si di Abah. Tasikmalaya, Kumaha cing sok. manuk naon ke buka ngaran. Manuk naon nu teu boga ngaran. Manuk kecemplung. Apa teh? Manuk cium. Ah, Manuk cium, cium mah kan boga Ah, ngaran. ya, cium. Ieu mah teu boga ngaran, bari atuh jeureun. Manuk tangkulung aya ngaran, dipukul. dicukur aya ngaran, loet aya ngaran. Aya. Manuk ama ubah aya. Manuk Kamu boga ngaran. Eueuh. Manuk cing sok atuh Mang Anang bisa teu? sok. Manuk buek. Buat. Aya buek, manuk buek. Coba ada mah kalau buak cenah Bang. Saeran. Aya manuk seran. Atuh naon cenah Mang Edet? Mang Edet apal teu? Piit. Ah, bisa atuh da mun bisa jawab bener. Berarti itu wali saeur. Heeh. Manuk bin sarung. Naon kan eta ngaran bin carung. Kapan sarung mah bapana. Bin. Bin sarung. Bapakna Oh, cara. Pasaran.
manuk eta naon ngaranna sarua ngaran bapakna. Pinter tapi benernya ibarat kecil berempat bin Sueb ya. Nah, gitu. Jadi benernya begini carung. Aca rumah eta mah ngaran bapakna. Oh. Tapi kesalahan euy. Bener. Yur. Aku barat timang anan. Kurbakotan. Sikur di lebak ke sokotan. Kata orang itu singkatan. Siniran. Kau kumaha deui? Bukan teh tetarucingan pertanyaan deui. Aki-aki lagi surat. Kata tarucingan. Tetarucingan. Naon ai ka kira kag surat. Aki-aki nak surat cenah naon? Lagi surat. Surat. Lagi surat. Surat Kuatan. ai kuatan. Naon ba? Barala ka gorobos. Oh, barala ka gorobos. Kuatan. Pangka surat oke. Sing sok tadi teh mau kali sisiniran tadi teh eta tarucingan. Naon deui nya? Tadi cenah geuningan Mang Badu tadi teh geus boga tadi teh tarucingan. Oh kepanjangan beuna. Sok Singkatan. singkatan. Nah, Cek ditanya Ari Sopo disingkat jadi pocong di jero. Ari Disro, Amis di jero. Ari kantor Pitawan, Kan kantor Pitawan, maju. Ya. si Ketewani aku mau nyebut kanyut mah. Maju. Kanyut punang, kanyut hotel. Nah, eta cek si Abang. Kanyut punang. Boga deui teh. Aya Iso urang teh urang Sunda. ya Mas Sunda teh beragam. beragam. Kumaha muncul bahasa Indonesia makan. Ceu Sunda mah dahar. Nah, dahar teh loba, batuan dahar teh. Wae Dahar, emam, mam gedek, Wah. nyatu, jatuh netu, Lebok. kasar, Kalau baik itu ada teuing. nah itu kasarna ulah dipake urang Sunda, urang nu lembesna wae urang mah. berarti Bari kayak tuang, bari emam, bari nedang. lamun cek Mang Badu ka Abang Pak kumaha apa bari naon? Apa bari tuang? Aleueut. Salah eta teh. Laras, laki apa pada labok? Salah. Dasar nama labok pakerka. Sapi, domba, Aku jemput sapi dah ulah ka uwi. Ya, kanaon? kadoma, Domba, sapi, kambing, kasado lah pokona mah. Kalebok, atawa nyatu bisa wae. ulang sudah mana leueus. Kajalina teh keng kitu, da sopan. Terus musedina, terus kebudayaan, terus bahasa. Kana mah teh lamun tina dahar teh lobanya. Seueur, Aya tina lamun tidur. tidur, berarti sare, atawa kebo, atawa kulem, Malam nah, edit teh atawa pasar raya, becek, becek. bisa bayar mana. Jadi bahasa Sunda mah manusia orangnya. Seueur, seueur bersama anak-anak, seueur beragama budaya Sunda mah. Di sini anak-anak mau sama wayang golek, angklung, leong, terus pasar gebung, jaipongan, nanti di Jawa Barat. Cing sok aya ning lima baru jaipongan sok nangtung. Nangtung. Oke. Ieu bade jaipongan cenah. Mung baru cing sok tingali. Cing sok bade musik aku tuturkeun suara ieu nya. Ini bukan mah. Ah.
Alay. Nanonood ito. Sakit na. Pencah. Yes. Nainaw na bala ko maabang na poko na maputik mo urang awang kong sa katidor ka dito kadiho poko na mabang. So kaya iba. Mas di ba tenan ko ito lumayan sa mga po pa na urang latihan, urang namumula sa lisod na abang. Na. Singaliwat ni. Lagu naon ba? Salendro. Salendroan. Salendroan. Lagu gemitrak ni ba?
Iyo. Halah, saya ada tinggal lagu naon baca bah. Mitra nu namanya mah. Cik atuh mah padu ka dieu urang ngobrol sakdat ieu mah ngobrol maon we urang teh. Ya, urang paguneman ngobrol. Bete geus. Semoga naon apa teh tatarucingannya. Heeh. Semoga tatarucingan. Nih boga naon deui mah teh. Ngobrol-ngobrolan. Obrolan. Maot. Geus kamar di wae mah kedet. Kedal asup maot. Maot Mang Badruk. Baik. Aya 30 tahun deui. Ayeuna. Kilo poe. Tenang. Sarnyaho, Wa Isuk, Bapak Geto. Teu gaduh Gimbunan. nyawa serep cek Lawas ban. kumal di atas. Gusti Allah. Kemana tempo maka Ternyata nama malaikat bisa tambah mau ditunjukin wayangnya apa tetap bermawat. gun. Oh, ayo Ayo rambut cari. Ayah hadis tuh bukan hadis tuh pepatah. Kalau gitu mau pada ngaji bangla. Wakuluman Wakuluman. digoyeri mi amalu Di gue ini amalu. amalu paru lalu lalu palu Amalu maru dah. Sudah baru. Artinya naon? saja mah ibadah dan sadak eran muna Terus ditolak mal carima usaha Gusti Allah. misalnya jadi saja mah anu boga Ilmu ilmu namun tidak makan diamalkan ulah tidak makan pokoknya. Cepat air keterangannya seorangnya kita udah bikin lunas pisan ayah ini kenal waduh ayah ini Aya wahana kurang teh kurang teh kudu yen ama sing loba ama sae amal saya sih loba Om kurang mah ayeuna usum banjir Usum banjir. usum musibah musibah Pak. gempa gempa segala longsor longsor Terbuka duit. baruntah baruntah runtah pokoknya kantina kebanjiran teh nah seruntah sabah-sabah runtah teh kurang namun lewat jalan ngelampung aya runtah sok kurang teh buang runtah teh Picernya kurang dipiceur teh dikasih ibadahnya daripada saunya otak teh bisa ngajak kurang ka surga amin kum seruntah ayah utama di ada jalannya Nah, picer kurang teh utama ayah danda di jalan Lewat. lewat Ini ayah danda di jalan runtah teh aya nah di urang di hati urang teh runtah teh aya mau dibersihan dipiceuna nah hati urang hati sarea Nomor terutama di hati runtah teh erna mun karena ria dia kuna ujung ujung enak enak lipat atau kuna teh Kabur. tena tak kabur kabur kuna ujung kana hasud kaspi Hah? Runtuh eta mah lin runtah. Ana naon? Ana mana? Ana leungit. berikan nih enak Ria, dia enak ujung, enak lipat, enak
kabur. Anak Amarah. anak Masuk. Dina hati urang. Oh, gitu. Jeung eta si urang teh kita gitu. terus bisa tetangga Ya pada diruntah kita diri urang hati urang. Sanes runtuh. Sanes runtuh. Aduh. Hampir, hampir. pisan nah pagitanya amanat subscriber ieu ngobrol sebulan betul kali itu kali ieu mudah-mudahan masih aya manfaatnya itu anu kapihatur akhirnya betul imam ka obrolan sebulan betul kepala rubuh itu kali ieu mudah-mudahan kita nanti tetap denya si penting masing panjang Banyak ilmu sadayana. Banyak anu aja. Banyak anu na. Amin. Mesti. goreng di aminan. Sakitu wae nya punten beli kelakar itu kan ieu sebulan betul teh pararugu. Ieu mah cuma hiburan. Mangata ronton ku sadayana. Terus dina cegal naon? Dina channel Ansel ngopi. Ansel Ngopi. Terus pisan nya. Mengaku terkusada saalam dulu. Kayak itu pas alam dunia. Salam akhirat. Bener. Teka bayang aya anu maot. Kita lutuh. Muhun. Salam akhirat. Salam kubur. Hapunten nah maraya ieu masuk kelakar itu kan ieu. Ari geus urang nyawa teh geuningan. Urang aku di alam kubur bisa teman ya. Nah, rupa kumaha urang teh nandangan antara siksa Ya, ya. bisa akhirat. Bisa akhirat oge urang teh nya lamun anu loba amal namun bagjanya. Insya Allah. Namun anu kali amal Gambaran teh. cilaka urang disiksa gitu. Mata urang teh kedah Istighfar pokona. mata aya keterangan cenah aya 3 amalan anu bakal tiasa dicana ke alam kubur teh. Jadi hijau, Amal soleh. amal soleh dua, Ilmu amal anu bagus. aya tilu, Kenapa dari ya? sedekah jariah. Kade tilu dinten deui. Kade tilu dinten deui. Ada mas. Penting orang kesehatan pendidikannya bisa marumur orang teh. Pun segitu wae nu kapihatur paketannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam.